Maksud pinangki gagal. Ya iya kulo. What happened? Ke diu heula lanan. Hah? Diu heula. Oke. Teman-teman datang semua. Teman-teman. Aya teh wakeun euy piraan jelema tiluan. Pira tiluan itu kan sakeremel mah. Naon kayak diuk. Gerakan naon lu? Kesumangat ka Sumedang, ka Parung ka ujung jaya. Semangat urang berjuang, wanita korban jiwa, Pak Asal. Aya naon? Kelanan diuk. Ai jual cium kuas banciu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh. Waalaikumsalam. Salah. Lain haleluya. Waalaikumsalam. Pan kitu bieu ge belegung. Salah. Kaciri lain agama Islam teh. Inna dina indalohil Islam. Agama anu dipikarido ku Allah munguh Allah nyatana Islam. Islam. Eta teh bala. Heuh nyaho aing ge Islam. Lain agama Shinto. Islam. Heuh nyaho aing oge Islam. Biasa di dalam pengna bener teh. Nya. Heuh nyaho Islam aing maneh di saduana.
Alaka di Kopiah we Islam lain Hindun. Islam. Urang sararea dina waktu ayeuna teh nyaeta bakal paeh. Ngan saacana maot pangeran ngabejaan itakuloha hakotu kotihi wala tamutuna illa wa antum muslimun. Jadi sinak nama ulah wa kamaranaos sehingga can aya dina jalur kaislaman. Nyaho Islam. Bolot gini. Bolot kan udah budak teman. Hah? Lain isnet Islam. Nyaho aing oge da tibana coge Islam. Ya. Komo deui urang ayeuna rengse nyaeta sasih Rajab. Di Isra jeung di Mi'rajkeunana junjunan urang Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyaeta diisrokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Heueuh nyaho, ka Masjidil Aqsa Bregong. Salah ulah ngaheureukeun agama Islam maneh. Maneh masalah nah ceuk maneh tadi ti Masjidil Haram ka Bekasi. Ka Masjidil Aqsa. Tidinya nyaeta ka Sidratul Muntaha. Heeh nyaho ka Sidratul Muntaha lain ka Karamat Jati. Sian bodoh mah belum. Ka Sidratul Muntaha. Heeh nyaho lain muntaber muntaha. Anjing. Kudu didagor si eta mah. Ulah ngaheureukeun agama. Heeh. Sia nu budeg. Bolot. Hah? Bolot. Nah, ieu maneh. Komo deui pan ayeuna mah baka urang teh nyaeta mapag siap sasi Ramadan. Nyaho aing oge. Ramadan lain Roma Irama nah sia teh. Aduh. Anjing. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ngarti teu maneh? Nyaho tatakun lain tak apa saja. Nah diuk sia diuk geus dia ngaloh jeung aing. Hah? Diuk maneh diuk di dieu entong loba omong. Hah? Diuk maneh di dieu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak lu mati. Aduh. Susah ngomong jeung nu budak mah teu paeh bapak aing mah henteu. Naon panyawatna? Coba nepi ka keukeuh kitu. Bapak urang malah jadi haji. Aya keneh malah ayeuna teh geus jadi haji. Muntaber. Kabeh bener leuwih sia. Bejaan ai kai kitu teh atuh kadulur aya obatna muntaber daun jamu batu. Rius. Nyaho aing oge sia mah lain ku tai ku jamu batu. Da bawa nyamung atuh jeung apa? Da bawa nyamung atuh diajak ngobrol ge. Pek maneh ngararobrol lah. Aing teu nyambung. Percuma teu didenge nyaritakeun agama we. Esa dilalempeng Nuhun bisa kararumpul maneh euy. Nuhun. Oh dina raga Isra Mi'raj. Nuhun.
teu nyambung teh. Lain kumaha kadengena sia. Boten nyambung goblok. Eta teh di langit kahiji, kadua, katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh. Tadina langit katujuh teh pendak sareng Nabi Ibrahim. Heuh nyaho aing oge his. Nah, lain Sarman Ibrahim. Mun hayang ngajejek aing. Eueuh nu nyebut Sarman, eueuh nu nyebut naon. Ayat tewakeun perintah dunungan urang nyaeta anu ngaran Arjuna Astrajingga Dawala. Ngarti sampean? Mangga siap sabaraha jalmi aya meureun aya opatan mah wayahna kurang kudu dilengsekeun bantuan satekah polah dunungan urang. Siap burok tutunggangan Kangjeng Nabi Muhammad teh burok teh. Lain kana ojek kana burok. Heueuh nyaho aing oge tiba heula ge geus nyaho teh. Ai burok teh tina kecap barokah teh barokah haulahu jadi barokah Allah. Jadi angkatna teh pinuh di tukang dihareup di tukang teh ku barokah. Kitu. Nya. Kantos tepang oge di langit kahiji teh kadu kahiji meureun sareng Nabi Adam. Heuh nyaho his Nabi Adam. Lain Adam, Adam. Duh. Geus keun bae tong didenge. Tak kitu wayahna siap aya pada lumapah. Teu pararugu dakwah teh. Ongkoh dek memperingati Isra Mi'raj. Tapi ngadon kala labur geuning mustamina. Loh. Lurat teret atuh. Bisi nojos kana soca. Alah. Ai maneh dek ka mana? Bade nabeuh. Nah, teu uninga abdi teh jadi dalang ajen. Mana si kawan ini? Sawios abdi lah bade ngiring nemak lah. Naon ngiring nemak. Boga panahna, panahna boga gaduh mana ieu sia. Di mana maneh boga nu kitu warisan ti Saddam Hussein. Di Baghdad juga di ieu pusaka Baghdad teh cenah. Senjata kimia pemusnah massal eta teh Iraha maneh menang nu kitu kamari waktu ningal Piala Dunia di Afrika. Nyimpang heula ka Irak. Belah manaeun Irak teh belah manaeun India. Nya di Bogor ka kidul. Nya keluar ti Cakung. Nyingkah sia buru-buru. Dawala
Naon? Healing. Hiling, bisi kasabat. Hiling. Bisi kasasar kade. Hiling kasabat ti korot eta akang waduh lepas pisan. Awas, senjata dewek masuk murang maring. Sok kamu pugu. Darah tinggi senjata aing mah. Sok kamu pugu senjata akang mah kade. Tembak aing lah. Senjata akang mah teu kapayarana. Haling duala. Haling dua. Siapa? Naon? Ri akang. Ongkoh nyumput. Ekaeun. Tuh nya tukangan kai. Kai irungna nolol. Da panjang. Lah eta irung ulah ditolongkeun ka sabot. Nah, pan kuring mah di tukang. Oh, nah itu naon nya. Modar siapa? Hush. Hush. Hebatnya tembakan abdi. Naku saha keunana ku abdi. Tingali heula panahna. Tingali. Panahna tingali heula. Sidik-sidik. Panah dunungan jeung nu akang beda. Bucir. Udah jauh dunungan malemes. Ye nya nu agan geuning ieu mah. Ada mah sering di among. Kan dunungan nu akang. Nu akang mah. Oh, anu dewe ka mana nya euy? Kaget deh ka euy. Wah babas ka Jakarta kan geuning. Kabinti kang baca dia. Tas senjata. Lain naon eta Aden. Are-are we nu boga na mana? Sana pendangkeun Aden. Sakitu deukeut kaliwah. Kacuek nu boga na. Iya geuning gede. Alah. Lain mana teh dialungkeun jadi teh rag-rag di walungan. Oh jadi rag-rag di kali. Heeh. Dina tumpukan jarami. Kali angke. Ameh babarinya lambarkeun bangkena maneh ngaranna saha identitas. Asli ide. Nama saya? Heeh. Manya. Kuring teh minang pan dina koran dina TV teh apa karupa kieu? Kekelanan. Oh si Sule. Alah. Si Prikitiu. Woi, tiak. Ya cek aing oge deh kumaha ya. Ajik. Make maco. Goblok sia. Itu. Hei, kolina. Ye meni lingas. Di dieu sia tadi dieu tah. Tah di dinya anjing. Itu. Oko pasrah tapi dia Hei. Muni ngagolosor. Coai di bobodo mah henteu nyingga. Tapi Kemana, Bio? Weh, goblok. aya naon? Gelo
bujur aing dikitu we terus. Ya. Gelo entong makajeng nyekek sia eungap, entong nyekek sia kurang ajar. Wah. Iku manen. Ai gara-gara. Bapak saya di mananya ngumpetnya? Nyumput mereka. Oh. Nyumput kan. Hei. Sugan teh moal datang deui euy. Salamet teh ka dieu aya dunungan juragan Gatot Kaca di Ningrat. Modar sia, musik sia. Ulu. Ayo usik Eta Kang jelas. Wah, baru kada beunang meureun. Wah. Kita bawa beungeun. Gelo ngabinti heuh. Ngabinti heuh. Iya, modar sak. Anjing. Eta gerakan nahaon eta. Hebat dulu. Weta. Besar. Iya. Oh, sia. Aya eta Kang jelas. Nyanyi tukang silat ya jelema. Iya tah. Ya weh. Weh, weh. Dari Kakak. Weh. Weh. Aya eta dipunak. Ingat tong dibawa ulin kitu ah. Oh, serius. Oh, iya. Ari Sugan jeung euy lain ahli silat. Musik atuh. Gelo. Tah ya. Iya. 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 Mereka bobohan. What? Lain dari mereka kesempatan buat atap nen. What? Ajik ayah. Gelo si ajeng jambak si Sinawan. kanyut aing dipencet. Iya. Rasa bergalus pasti net. Gelo ieu leutik-leutik jelema. Usik nama. Musiknya lain lumayan sih gue. Udah. Aduh. Tadi ya sih. Gelo
anjir muni gede dulu besar amat alah ya anu bapak dewek eueuh di dieu tadinya nyumputna teh bu silaka euy la naon kali sia aya nu lapor dina got eueuh dikali-kali eueuh sugan euy dina angkot eueuh angkotna ge da loba atuh kumaha geus ieu bapak aing heuleuh atawa milu ka rombongan sajen urang teangan piraku urang teu nyaah anu jadi bapak heuh bari urang nyimpang heula euy ka mana kayaknya ka Jati Makmur nyaeta kacamatan eta teh kacamatan Pondok Gede nih Bekasi nah aya naon dinya ieu istilahna kula warga besar Kasultanan Madura dina raraga Mieling atawa Milangkala ulang tahun Bapak Raden Ayon Suharis Restuningrat RA kitu hayu atuh urang ngadirgahayukeun rupa-rupa kesenian cenah di dinya teh Yayasan Amalilah ongko anu ka-12 malah nyamut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dina ngeunaan religiusna nyaeta nyamut sumpingna bulan Ramadan bulan suci eta teh Bapak Restuningrat teh heueuh atuh urang kainya we hayu Yayasan Amalilah Pusat teh koordinasi wilayah Departemen Pengawas Kenangan Pusat Departemen Perwakilan Pusat Urusan Kenangan R. Cakraningrat di Kasultanan Madura salaku ketua pelaksana acara Kang Dodi Darsono jeung rerencanganana urang kayaknya sekalian minta ongkos rek minta dolar lain dewek rek minta itu rek mere kuring mah rek minta jam tangan pan geus teh habeun we lain keur panayagan engke panayagana panggung engke hayu atuh moal macet gitu kan bae urang saseleke we berenangan bapak sok atuh kanya urang kaulan heula sagedeung nya Tugening ti Yayasan Amalilah Pusat ye nya permintaan lagu dari bendahara umum ieu mah BPP Yayasan heuh Bapak Erperi ieu mah Bapak Erperi Sunarto Suranto mawar bodas cenah itu mawar bodas anu kitu teh geuning Bapak jalan satapak ngajugjug ka hiji lemur teu karasa capena sabab aya nu diteang hujan angin dordar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeuncuy nu penting mah asa nepi ka tempat anu dituju dek ngalongok anu ngora sugan anu kolot teu nyusul nah ya teh
menghitung lahir sehat batin larang sikap mulia sangsara lahir sehat batin larang sikap mulia sangsara tunggar sepi hati dinang muda cita-cita sebab menuju jalan murni gogodana gonta ganti gogodana kira-kira terarido mana atuh sia teh tong maksakeun teuing maneh tuh kajadi-jadi penyakit atuh make jeung terarido segala mawar bodas mah dangdutkeun geus sok eta kitu bari jeung dewek teh dikenangan era aing ku Bapak Hajat nepi ka dijieun masalah teh sia teh naon masalahna urusan ieu ge can angeus geus nyieun deui mun teu kapreureut teu kapreureut sing da sia teh geus karolot atuh da rumasa ya geus kolot atuh sing boga ka era deui kaera gede Bapak Ayon Suaris Restu Ningrat teh ieu teh lain waraga saeutik kikieuan teh oh nya atuh akal canyawer canyaon ka dewek prioritaskeun ku si lain gede teh kanyaahna ka urang-urang sadaya aja agung keseniman teh ka seniman bawa ka masyarakat urukan teh bakti sosial teh agung sok dalam mun dibagikeun mah duitna ieu teh paling oge 10.000 ewang moal api mah ieu nya iki mana ngapayang pan kabagi sadaya pangdanguna jeung paningalina biasa hiburan urang dieu bisa hiburan pan saeutik gedena ngeunah seuri sakedeung teh lumayan umur teh 5 menit namahna teh namahanana teh heeh nu mata garepek seuri we sapoe teh ngeureun-eureun heeh lumayan 4 tahun namahan umur awet muda heeh banyak ketawa mah awet muda ongkoh kan ngalikeun Bapak Ayon Suharis Restu Ningrat awet muda teh menikah sep gitu padahal yuswa nama teh tos 18 tahun 18 tahun mah budak heeh kana beuki cantik Bapak Haji Budi ka dieu tebih-tebih kana motor sumuhun Paji Endang Raina Paji Endang tuluy itu Bapak Tata Sugiri
belaan cul nepi ka barang kiri mongko lengkeng mah udud mah Canyawer geuleuh eta teh penyiar radio urang Bekasi teh kepala terminal ongko eta teh di Cikarang Can Pak Aris bos pabrik kerupuk Paris Anta Prima keluarga Jatiluhur Jati Asih Can Bapak Kusnandar Can Bapak Kusnandar Can Pak Aso Can Pak Aso eta Bapak Kusnandar mah dulu cikeneh ti Cina di Beijing di Beijing ayeuna dek ka Itali waduh marukana urang wado Cisurat teh eta teh heeh pek pikir ku sila lagi anu nonton heuh ieu teh dulur-dulur urang wungkul dulu anu ngadon arusaha di dieu akang urang Kuningan seueur ti Kuningan ti Garut ti mana-mana heuh doakeun ku urang cing leuwih mararaju sing gerde milik amin di Sukabumi Can di Sukabumi Pamarwan Eyang Atin heeh raya Matakin lebah dia sok prioritas genda urang mah pagawean dengan ukur kieu naon da insinyur lain urang mah doktoranas lain pemborong lain tua cikieu we ngagulak-gilak si cepot nya bisa belang-belangan tapi lumayan belang-belangan bawa akang teh bisa ke luar negeri Jerman Belanda Inggris Prancis Amerika keliling Eropa tamat mah euy dina sagala rupa ilmu jadi duit kitu bener kan can dewek mah ieu teh can ditunjang ku pendidikan formal matak teh mati ke kahareup mah dalang teh insinyur doktoraneus sarjana sabab naon sabab ieu anu dising hareupan teh audien teh beda jeung baheula benten ulah nyalahkeun lamun wayang dalang teu payu lain wayang nu teu payu sabab apresiasi anu nongton anu naek anu ngaronyat heeh nu ningkat bener dalang tinggalin wawasanana kurang teu bisa ngigelan zaman apan ai urang mah kasenian tradisi mah kudu adaptasi jeung apresiasi ngigelan zaman kumaha we carana dek ada tiba heula ge meureun ieu teh geus kolaborasi urang teh jeung sound system jeung listrik da baheula mah ngawayang teh zaman baheula mah ku obor ngajuru panggung ngabebela sinen dalang balikna beuh teh liang irungna teh harideung we heeh ngarepe keur mah geleder yang irungna teh nya benar kan tah ayeuna mah geus kolaborasi jeung listrik sistem ieu lamun diudag sejarah ieu baheula anu mimiti nyeun listrik teh Thomas Alva Edison Thomas Alva Edison urang Amerika baheula mimitina nyieun lampu ayeuna mah sadunya merasakan kenikmatan hasil karya Thomas Alva Edison tuh agama nama biologi Islam apa arti sebuah nama tanpa karya betul tanpa karya tidak ada faedah matak eueuh gawe mah disebut lagi ceuk urang Sunda mah kedul ku uleun ceuk agama Islam cenah ujang teu meunang ngukut patung di imah lamun ngukut patung di imah malaikat rahmat moal daekeun datang eta teh marukana meureun patung meunang jelema dituna di imah padahal patung teh hayang dielus-elus hayang dibersihan cicing pagaweanana teh tah lamun jelema udud beuki dahar beuki ai digawe mung hartina kedul ta eta patung teh nu kitu kudu dipek-prek teh ai pangabutuh gede ai digawe mung da moal daekeun datang rezeki teh kanu kitu mah benar dina datangna ge diirit meureun nya leutik benar kan cek aing tadi apa arti sebuah nama tanpa karya tidak ada gunanya cek kiai mah cenah engke di kuburan teh bakal ditakon ku malaikat anu bakal ngajawab teh leungeun da sungut mah dikaput
tah ti ayeuna keneh grepek leungeun teh cenah ngajawab batur mah geus loba nu ngajawab ngajawaban leungeun kumaha jawaban leungeun teh tingali itu hotel jalan aspal jalan tol nah eta teh meunang nu buntung oh bener menang kokot teh jawaban batur mah geus ngajara rawab aya gunana jawaban leungeun nepi ka heeh bener hade pisan jelema nu aya mangpaatna keur ka jelema deui nu aya gunana keur ka jelema deui bener heeh sok nah rek dagang gumantung kana profesina sewang-sewang rek dagang rek nyupir dek dagang dek nyupir dek ngabeca dek naon nu penting mah ngahasilkeun hasilkeun sabab di dunya mah butuhna harta harta keur manyangkeun umur keur nyakolakeun budak keur nyakolakeun budak keur ngadidik budak keur ngadidik jeung sajabana terus digawe teu hasil ayeuna isuk tuluykeun teu hasil isuk pageto cenah eta teu hasil wae wajar biasa teh mah tapi lamun berusaha terus itu namanya luar biasa sampai berhasil luar biasa betul nya bener kan sampai berhasil nu macaknya lebah dieu kudu ngalagu hirup mah nah urang tengah lagu gitu tapangna loba pemerintah oknum-oknum pejabat loba di demo teh naon Kang kulantaran teu ngalagu teh teu ngalegena dina ngajalankeun roda pemerintahan seperti wayang golek ieu apan Gambang, Saron, Bonang, Kendang, Rebab beda-beda tapi di mana-mana geus ngalagu geus ditabeuh jadi lagu ngeunah kadengena ngalagena moal anu ngademo cing contohan mode ieu Gambang pantina kai teh Gambang kai jeung panjang terus kan tapi gara sok lagukeun Gambang tuh hirup sasoranganan moal ngeunah dari tunjang barengan ku Saron dua antara Saron ka hiji ka dua Tuluy Gener Bonang jeung Rincik Jenglong Rebab Kendang Sinden dina jaman pawangunan jaman negeri kasatuan tah dewek ngiga lamun tayang kenangan sing napa persatuan alamat abut-abutan kokonakeun persatuan perlu kokoh jeung kukuhan dalam tedik tipu gitu mah mau dikenangan aing aing Berlin urang ketipu ku si Akang tak gitu politik teh euy lain lemes gitu dangah aja mah aing tadi ngiga mau dikenangan pan aing kitu mah pan aing tulus ngigalna dikenangan lain kepancing Lin gitu tah moal anu ngademo ceuk nu nongton geunah Bapak Hajat ngeunaheun kena coba lamun Saron grepek nakolna ka mana karep bari jeung larasna pelok nu hiji Salendro hiji Mataram ituna kabeh teu puguh he nakolna teh gresok tah dina ngajalankeun roda pemerintahan teh beda tinu bieu teu puguh dengekeunana teu puguh tuturkeunana lieur ka aingna ge loba janji teu puguh
Areng-heng teu bener. Arengheng. Pak Jejet ku dedelean teu bener. Teu cara memeh jadi ning karaya teh daek datang. Make jeung arangah erenge ngajak seuri jeung bageur di sanajan duit saeutik oge. Bagus. Nah, geus jadi pamimpin geus gek dina kursi ngadon culang cileung neangan palingeun. Ngarapek pikir ku sia naonan kitu pedah. Benar kan? Nya. Alus mimiti. Halus mimiti. Alus disetar goreng di finish. Tah komo ayeuna bulan Agustus apa eta teh hari kemerdekaan urang teh leupas tina belenggu. Belenggu penjajah. Baheula mah dina nyokot kemerdekaan negara tina tangan jajahan kolot teh paeh poso. Beunang ku penjajah tuluy dibui. Jelegur merdeka tak anu dibui teh kaluar ti pangbuian dijadikeun pejabat baheula tah. Baheula mah dibui heula, ari ayeuna jadi pejabat heula tuluy dibui. Nah naonan gara sok pikir ku ya. Baheula mah tina berjuang heula. Heeh, tidak berjuang heula sagala rupa oge. Apa pahit ketirna. Gitu. Eleh keneh ku paningrat ye do. Nyaah ka urang bakti sosialna gede nya kanu alit teh kitu cekeng oge mudah-mudahan panjang yuswana amin tambih deui rezekina amin geuning ieu aya daek dikocorkeun rezekina ka urang teu beda we ti balong beda balong kumaha akang balong saat laukna kokocopokan